contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, tayatalah hatim asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tina opat naon? Nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. Dua. Aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah diseri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk sholat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha henteu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi nu mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawai ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan kos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae yes urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang nu maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah kan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh urang misar ngaranna ulah seuri tah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek atim asong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan pae
ulama terus bae cakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh, inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tadi nu mantak urang haju daya katadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa saenggeus bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun wayang teh. Bulan kamari mah aya teh sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema. Dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat, maca Qur'anna hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya. Jadi tumpakeun ku nyana. Dua dirempet ku. Dua dirempet. Aju nyedak. Cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel. Wuh, tuh enggak enak cek aju nempel. Gojek tolol. Cek nyada teh nidageun jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya dieu telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teh ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang cek nya ieu sararial jasa cek nya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed teh sieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cekeun nang tangan kieu cekeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang dulu awewe atau kira-kira gelis bae telok kicep-kicep terus bae berarti kan sieun teh malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun
dijelaskan kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru nureuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeleuan nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu teh ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeleuanna teh misalna urang misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu an ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah iya deuk rahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe ting teu hees nya teu hees teu sieun teh nya teu sare nya lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan
aya nu kesang teh datang ka beheung masih keneh bisa kikiran, aya nu kesang teh datang ka irung, aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu kesang urang teh ya haju weeh ka dieu henteu nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya datang ka liput luar misar mah 1 meter ti luhur kaluhur cenah ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasa nyana mah lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang. Nomor kedua amal teu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebel di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun saur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di belaraja kabari carita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin segalanya. Meureun malakal maut geus kieu bae. Aing nungguan sia cak kada teh. Nah ieu. Nah, jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa
Allah teh neleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neleukeun ka kula etalah cek Hatim Asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideleukeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung. Lah tu deui urang aya urang ieu. Aya menteu-menteu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga naga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah yang kebutuhan urang, yang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe kaharti ta ku sahabat. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup pateun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di harapan masjid nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang nagan wa Allah ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul geus onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang na nu Gusti anu maling na nu Gusti saboro Gusti eta hebat tah jelema tah eta hebat tah kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh cek eta tu segala nu Gusti saboro Gusti bae cek leh geus ye bae nangis aya setengah jam mah beureunan terus bae aing deuk balik aing ieu naik naon cek duit dibawa barang dibawa kabeh di onta lah tawakal tu Allah geus beres menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nyana kakarage nyana deuk balik tanya ku nyana ayeuna onta tas di mana kula pamalingan cek nyana teh aju kula dibawa bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana teu ngomongna naon ngan ngomong sakieu doang sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing kula ngalawan cek nyana begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu balik bawa henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nyana ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek jam ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah
Nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal hari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup katuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur inget ka dongeng abah bae kukula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek cenah horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam naon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing deuk di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ieu tah ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung saeutik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesan kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi tanah ngana balik itu dibere ongkos bung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung dah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja dah ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu jadal milu nimbruk sa mobil atuh teh pan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah beneran cenah kungeuna amat ngana tolol sia tapi kulantaran rezekina beureunanan masyaallah atuh masalah rezekinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah seubeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal mal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid